dirinya nah di dunia menirupa-rupa kejadian aneka ragam sebutna ge meureun budak merkosa kolot aya nu kolot kekereuweut ka budak yang tengah rasa dosa awewe mesin orok nah ada lalaki jeung lalaki Indomie sok belum Indomie jauh-jauh saja Kurawa samia merbayaksa wontening Paseban Jawi ya Paseban Jawi Adipati karena Jayarata Aswatama Citrayuda doh mewah para Kurawa nu sanesna sami merbayaksa anu jadi sesepuh dina ieu riungan Rasidrona kawuwuh hiji denawa Durgala denta hiji kapercayaanana Raja Astina Prabu Duryodana iya inggih ngandika kumaha paman aya naon bae kumaha bang yang ngakeuneh kasepuhan mangga rupina kasangakeun ka kasepuhan punten atuh anger ieu kapenggeran mangga wilujeng sumping anger dipatikarna ti awanga anger Jayarata ti Wanakeling Satria Undar Lautan si Cika kurung si bungsu Sinunga nyaeta punanak teteh nyaeta Aswatama acungkeun atuh leungeun Aswatama aduh ieu mana dagul kaprok kasadayana taeta punanak teteh benten tinulian Citrayuda nuhun aing udah keprok sakitu we manehna da kitu jelema goreng hate mah kumaha paman ari mang teh gempungannya tadi karaton ari gempungan teh anu sarumping teh kasepuhan Resi Bisma Patih Arya Sang Kuning Mang Widura kalayan ieu kapercantenanana anger Prabu Duryodana anu eta dina gempungan teh nu disawalakeun teu kirang sareng teu langkung nyaeta ngeunaan kaayaan nagara Astina dina waktos ayeuna wireh di nagara Astina teh kakeunaan ku krisis multidimensi anu berkepanjangan kaharengehengan anu terus-terusan tereureureuh kajadian di belah wetan Candrengse belah wetan Jelenggur belah kidul Jelenggur belah kidul Candrengse belah kidul Jelenggur belah kaler kajadian gitu Canda nu nemu di belah kulon Cinjarowok can kayaan birokrasi awut-awutan ekonomi rusak hukum pabeli kuhal ieu ya sang Nalendra Prabu Duryodana teh panustrunganana mah yen anger Prabu Duryodana teh ngimpen kacau balau di negara Astina harengeheng kudedengean masyarakat negara ngamarudah iya dalaras paman can pusir dayeuh hayeuna pinuh ku PKL
pedagang kaki 7 kaki 5 tanya kaki 5 akibat loba pengangguran begitu tuh disalurkeun tekan ya hese pisan Eta akibat neangan keindahan kota teh hese benerin lain mah tidak bertatap hilang kepercayaan di masyarakat ke pemerintahan anak krisis kepercayaan krisisnya yuk kayaan di negara Astina luar biasa wah Pak Jujut Pak Jejut Pak Kusut Samurawut daerah kumuh di mana-mana tempat limbah di mana-mana hah ya leres pemang tuh mamala terdisiplin kabeh timimiti raja hampura lain goreng negara Astina raja pejabat negara Astina rakyatna kabeh urang salahkeun we lamun nyalahkeun salah saurang ieu pasaeun ieu mending salahkeun kabeh mending kabeh sabab numutkeun ilmu matematika nya matematika ilmu matematika aja itu positif kali positif sama dengan positif tuh positif kali negatif negatif kali negatif positif leres betul 100 untuk karena ada Gusti Dipati karena mah tuh nanti benar kali benar sama dengan benar benar kali salah sama dengan salah salah kali salah sama dengan benar eta nah lamun urang geus nyokot ilmu matematika nu bieu dijalankeun sapopoe bakal genah kana hate bakal tumaninah bakal merenah jadi bener kali bener sama dengan bener tah munu bener mah benerkeun bener kaituna bener kali bener sama dengan bener nu bener kudu dibenerkeun itu benar konsekuen dah munu salah salahkeun itu bener oh kartos tuh bener kali salah kumaha tah ruksakna nagara teh di dinya nu salah dibenerkeun nya atuh salah eta pabulitkeun oh eta tuh penyelewengan benerin itu salah karena kan ditutupan supaya jadi benar aja salah itu anggaran ditutup-tutupkeun atuh maling ngajak maling ka kiai itu salah bangsat aja kalau bangsat ngajak maling ka maling bener benar layana eta mah bener naonana bener goblokna benar teh ceritanya iya bangsat ngajak maling Itu. Ya. benar eta oge tah setengahna jalan kaluarna urang salahkeun heula sarerea di mana-mana geus salah sarerea nah di dieu arti hakikat arti dari reformasi betul reng itu kembali masih kam semula kembalilah kepada fitrah manusianya itu jelas timimiti raja nepi ka rakyat negara Astina coba kembali kepada fitrah manusia itu hakikat dari reformasi iya benar itu gitu numutkeun gempungan tadi eta musyawarah jadi dibelaan ku sararea iya nah panustrungan putusan raja
sudah ketok palu, malahan menyimpulkan ini sudah menjadi undang-undang raja. Jadi undang-undang. Terus jadi Gesah. keputusan. Gesah. Sudah jadi keprak. Keprak teh keputusan raja. Keputusan raja. Waduh. Keprak. Laras paman kumaha? Nah, Kepres. raja itu mimpi. Raja Astina ngimpena sang Nalendra teh bisa negara bakal kembali ke semula, Hari damai sejahtera. bakal damai dan sejahtera, tapi syaratnya di alun-alun negara Astina itu kudu ngaruang utek Semar Badranaya. negara beres negara teh ya. Aku eta Jadi tumbal tumalan ku utek. untuk negara Astina ini supaya tentrem raharja di alun-alun negara harus nanem utek. Sanes utek atuh otakna itu. Tak. Otak Semar Badranaya. Nah, sadayana nyuhunkeun saur manu urang sami ngajugjug negara Amarta Kampung Tumaritis urang menta utek Semar Badranaya. Setuju kabeh? Iya, beres. Akur. Instruksi. Mangga. Instruksi ya. Instruksi ya. Mereka kebebasan. Kumaha? Pasihan kesempatan kaula pikir sasangem. Silakan. Mangga. Paralun maklum kasuhun nu ninggalih nu di pabrik hapunten anu diteddak. Kaula karena kungupingna ieu parantos jadi keputusan raja. Kaula sangat setuju karena ieu keputusan raja. Nah, Cia sauran ya. nah, anger. Kapan ieu teh keur kepentingan sadayana? Paralun maklum kasuhun. Ieu laras parantos jadi keputusan raja. Upami ieu parantos jadi keputusan raja, malahan parantos disatujuan ku para dewan. Parantos dewana meureun menang pajogok. Mana ngaruh itu. Mata mah. Masuk penyogok nih. Di mana-mana aya laporan pertanggunggan jawab raja, ulah dijieun objek ku ara rajeun. Udah dijieun kesempatan. Ulu. Udah dijieun kesempatan. Nah, anger margi ieu teh bakal ngarugikeun salah sawios. Tuh gini. Eta gitu. Mangaemut. Tidak diperbolehkan. Keke ieu keputusan raja. Tiasa teh keputusan raja digugu ku sadayana. Upami ieu keputusan raja teh keur kapentingan negara bangsa katut hirup jejeg dina agamana. Bari teh ngarugikeun batur. Tapi upami ieu keputusan raja mata karugikeun negara jeung bangsa, mata kaributkeun mata jadi mamala antawis ti negara ka negara, tiasa gempungan deui, tiasa musyawarah deui anu mupakat. Cari jalan keluar. Milarian di jalan kaluarna. Anu acara neme robah dewe lah. Margi ieu bakal aya mamala anu teu hade paman. Jelas. Mamalana naon? Mamalana. Punten. Pasti atuh ya, cuma. Cek pandangan bulan. Oh, Semar teh rakyat Amarta paman. tuh gini. Sebagai tokoh masyarakat dia marah tuh. Teu mungkin pemerintah negara Amarta bakal mikeun rakyatna. Upami urang maksa sadayana menta otak Semar Badranaya nganu harti pemerintah negara Amarta satuju anu mamalana bakal beneng ceweng antawis Astina jeung Amarta. Di mana perang antara negara jeung negara anu ruksak rakyat, ekonomi bakal leuwih ruksak. Langkung acak-acak. Paling cet rakyat.
malahan itu bakal dimulkan korban paman. Upami kejadian perang di negara ke negara tingali negara-negara anu sejen anu korban anu leutik anu teu bais teu meulem eta anu ruksak mah eta kudu diwayagah teh eta encan upami perang negara astina bakal koalisi jeung raja-raja nu sanesna. Amarta pun gitu deui yakin bakal jutaan jelema anu bakal jadi korban tina pasoalan ieu otak Semar. Perang ini apa wayangan gitu mah. mata kudu bisa nurus bumi teh di dieu neuleuman. Hapunten. Tiasa gempungan deui. Kaula teu satuju upami ieu nagara ditumbalan ku otak Semar Badranaya. Pilari dewe lah nu Kajaba urang astina parantos mikir dina agamana. Margi ieu teh mangrupakeun falsafah. Urang sadayana salaku manusia diwajibkeun tapakur, tadakur jeung tasakur. laras eta teh. Lain nganung harti utek Semar Badranaya diala dibunuh kula warga Semar saleutik gedena moal ngeunaheun. Kula wargana Tapi ieu teh urang astina sadayana upami nagara astina palait panggih jeung katengtreman ieu nagara coba pola pikir cara Semar pake tah eta pola utek Semar tah eta pola pikirna paman. pola pikir Semar teh sempengangken-ngangken mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung goreng alam. bening Disaji, dimaki, dihina, dipitnah, osok manehna ngalawan. Tapi manehna mah sok nemongkeun lalawananana. Lamun batur ngewa teh manehna mah nyaah ka batur. nyaah deudeuh asih di mun di ngewaan teh kalah di asih Sobar, tawakal, iman, takwa. Itu Semar. welasan asihan deudeuhan teh dianggo Walasanya ahan dedehan asihan sili asah sili asih sili asuh pada melano Semar teh Semar tara mabok Semar tara judi tara ngomongkeun batur jadi Semar masuk nemongkeun jati dirina iya Numawi sadayana anu linggih di dieu ulah waka asuka seuri muncan pangih jeung jati diri eta dicegah mimpi tu teh anjeunna mah teu da cobi kali adat madon mayan mal ieu pola pikir secara Semar kudu dipake ku urang astina. Semar itu manusia keur nyumput buni dinu caang negrak bari teu katemong jeung mateni Eta ya Sasi otak oposisi ieu posisi kumaha hambatan oposisi ieu hambatan ieu aya bahan real estate dibalikeun deui jigana bisa jadi nya makanya geus katarima tilu kumang burukan gelapur yen ieu teh kudu disatujuan ku sarerea ya kesana turun teh makanya mobil wareuh teu ada burukan teh wis karena ajen ulah ngaganggu karena kalancaran maksud tujuan raja sanes ngaganggu ieu teh kaputusan raja tiasa teh kaputusan digugu lamun nyalametkeun negara jeung bangsa aya nyelakakeun udah dalam raksa atuh keur makayaan kenang bakal leuwih hancur ieu negara ieu pelaturan pemerintah nomor sabaraha teh nomor sabaraha nya pokona mah nomor nu bieu we wayahna kena dicabut deui ieu geuning nu sok mimpin demo teh ieu nah bisa jadi kurangan memimpin barudak teh oh aya nu demo teh asa dibere duit 50.000 daek we teu ngarti politik mah keur mah teu boga gawe nih nya keur mah aja kitu aja jelema lapar mah kitu da ceuk manggo ge hapunten paman kaula teu satuju ieu lamun kitu carana upami teu satuju minggir
ulah pipilun karena urusan dia tapi kaulah salah keluarga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun nyalametkeun negara jeung bangsa mundur lain anu harti kudu cicing tapi usaha pikeun nolak karena maksud jeung tujuan ieu karena hei kumaha tengeuna hai sarua jeung ngalecehkeun ka raja anjeun nganggap naon ka raja sareh nganggap naon ka ya di urang mah dewan gerelut kerdil kabeh ge kerdil ngagunakeun fisik tukang beca tah mah parebut 100 salo preman lamun di parapatan di terminal pantes parebut duit gelut kudu geus ngagunakeun ieu atuh profesional atuh euy pantes dina riungan kieu nu kieu patut dijieun pejabat getas harupateun hampang leungeun gampang leungeun aing raja ti mana keling emangnya hak asasi kalosal kaum manusia terek diukur ku tungtung sapatu anjeun nu raja eta ye hah neungeuh ka kaula nganu harti anjeun geus keuna hamda pokona dina waktu ayeuna anjeun kudu kapuwa kudu singkahkeun di depan dek kumaha karep anjeun di podaran sakarepmu aku ladeni dinu lega aku lajar hayang ayo maju karena pula katempo isa Aswatama anjeun anu ngadon leletak di negara Astina sarua jeung sia jadi herder sujudana sarua jeung sia keur karna moal munafik kulantaran ureus seubeuh di negara Astina jadi warga Astina salaku warga negara Astina geus ditekadan komo kaula pejabat ya geus ditekadan toh pati jiwa raga heh nyawa demi keselamatan negara jeung bangsa Astina masina cara anjeun ngorbankeun batur demi kesenangan pribadi aja kaken bacot karena ya paehan bae maju pin batang medan perang dipuji tiba heula karena teu carekeun instruksi wajak gelut nasahan wajak gelut sia tah soal gelut masih Trayuda na saya ya can pernah make otak sia dikuraja dipikanya dipikasih tapi nu asih dipulang sengit goblok
eta teh ngaranna teh beungeut nyi ngarep ati anak mungkin dijunjung harkat derajat teh kulan cek aing ku kakang Sidana tapi naha ayeuna sia menjadi oposisi jadi nencang ayeuna mina hukum adil teh ulah siet kanu hideung ulah penting kanu koneng teu ninian teu akian teu indung teu bapak teu sanak teu keluarga teu mang teu alo teu sobat-sobat acan salah tuntut sanajan raja di negara tapi pada hakikatna dina hakikatna tetap kaudaulatan teh sapinuhna aya di leungeun rakyat sanajan aya sisi teu kerajaan di dieu coba lamun eueuh rakyat narek ping-ping cucunguk kitu goblok ngalawa doh karena ulah maju sia jeung aing payuna upaya Maju maju Allah sapu sih sia sanajan maneh karena pinter kata ngerti soal kata rapu jadi mau ada kejahatan satu yang beas le wah iya karaos karasa dari tengah sumuhun wah iya delapan pukulan masuk belum terbalas ada pemasukan sudah 8 masuk kenapa nah tenggelan dan pikat tiis belum sekarang dipukul lusa lu akan utak geti muntah darah lo 2 hari lagi coba huyuk punah jika ada ku hiji ge dodoi dedeng teh punah ku hiji ge manya 8 punah ku hiji 8 teu kere-kere tapi hiji namru sanajan namru tetap menang kena 8 loba kena 8 di batan hiji sanajan mana pintu kata ngerti bisa kata pun jadi apa mau ada kerja satu jumpa mau mundur ku sasiku mau jadi turunan tiri tu dah ingkur itu pasnya jeng sia hayang nyaho deku maha turunan ingkur itu pasnya jeng itu hayang nyaho sia hayang nyaho sok sia hayang nyaho sia wah karena lari takut sama gua kaciri pejabat Astina karena dia nanti kaciri paingan negara na pinuh ku bancang pakewu hese rek aya kamajuan iya adiraja penjabat otak dikamanakeun kepantes otak nepi ka jiga-jiger gitu dah naon teh radio gitu Kayaknya nu main bola bro naonnya juragan di Patikarna Gusti Awanga teh ya hade wawadi teh teh euy pikeun kamajuan negara Astina jeung rakyatna dar ayeuna kalah ka diharurup otak atuh euy otak selain teh penjabat atuh naon teh lupa seha gitu di mana tetenya iya sian sateku selain harapan mau aya bener jang rakyat memising salah oke tapi si lain salah di parindingan
rakyat masalah seetik dihukum di Gunjang Ganying. Lu demo urun. Tapi jang aing pagawean aing di pabrik dipecat di PHK. Para banen loba, pamajikan aing menggoreng patut geus kolot. Naon anu dipikamelan ku diri aing. Misi modal ge ayeuna. Asa demi negara jeung bangsa. Sia rek ribut jeung aing. Aduh, ada petir di siang hari. Ada pangpung dulu kada hulu. Oh ya tuh. Penampakan mun segede kieu dulu. Oh, ieu kolor iket teh. Geus nu lain-lain sia ngahina ka rakyat teh. Yang mukul kana hulu aing saha? Aing sendiri. Oh ya, jadi yang mukul sama kepala gua lu. Aing sendiri. Apa alasannya? Kalau kamu dendam di mana saja aku tidak akan lari dari depan ini. Mukanya sama dengan saya ya. Iya. Sia nyen kaonaran. Sia balik ke astina aing nu dihukumna rek ngambing hitamkeun sia teh ka diri aing. Wala eta si goblok. Tobat angin. Bulan. Cing tewak angin. Be ampun ting. Tewak angin. Aling. Wah, karena yang aing sia. Dek nganakeun ieu meureun Duryodana. Wah. Bangun. Sia. Lesotkeun denawa. Modar kardus ya. Aduh, wey. Usik ya. Aduh. Sok. Ayo lesotkeun denawa. Wey. Nah, cocok, akhir cocok. Wah, melayang di awang-awang, pasti di laut teragragnya. Kumaha anger, wayahna we, pangalakeun uteuk Semar Badranaya, mangga, sing percanten ka kaula. Ayo. Wanglus lampahipun ieu adipati karna kumelayang di Geganawiyati dipun palang ku ieu Durgala Denta kacarios di satengahing marga sopana. Marga iku jalan sopana alas pinggan digasala. Aya makhluk anu luluncatan ti kai ka kai tidahan kadahan. Cukrah cekroh runat rinat maklum lampah monyet. Nyaeta monyet bodas anoman perpansana suta nuju ngalanglang buana. Sapa medale pun anoman perpansana suta tenak kentengane pun waldan kadia.
Aya naon sepuh ayo nama gening alam tekansa sumohon alam dunia kiwari teh kieu geuning da baheula mah leuweung teh nepi ka gerotan kansa kadu picung ku panangka cerme jeung malaka gerdog remeuy ku beweungeun ramai ku alaeun tapi ayeuna bet purutu jeung baheula mah ieu leuweung teh teu dijaga ararawet saprak dijaga jadi beak. Nah kumaha teteh kulan ai teh dijaga utuh ari aya nu ngajaga beak nya ieu pikeun ngabuktikeun ayat-ayat pangeran kansa kumaha kulan ieu ruksakna dunya teh ku leungeun-leungeunna jelema kansa ku polah-polah jalmi kulan tapi parendene kitu keur kaula mah genteng-genteng ulah potong sumohon keun bae eta cilaka jeung salametna jalma mah kumantung kana amal perbuatanna nya kansa kantonan moal pahili salah jeung bener ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri ulah kade buah hade ulah goreng buah goreng jeung kansa eta sepuh eta leres jelema pangruksak dunya walah leres biasa nama aya ngabrewek ti dararatang monyet hiji jasa nih aya ge lutung geus kolot ning tukur ngerbam jag sote lumpang wae teh ka Cisewu kansa alam ayeuna lain alam baheula baheula mah cai curcor nu harerang eta silih udagna tampele jeung beunteur dihareup dipegat ku keuyeub atuh pugu beunteur teh reuwas nyalumpat ka sisi ka sapak bogo engkang-engkang kadu picung ku panangka cerme gerdog jeung malaka teh meuni rantuy reumeuy ku beweungeun ramai ku alaeun teh tapi dina dangat ayeuna nepi ka purutul kitu boa barudak ke kahareup moal nyaho naon ari kuku naon ari bengu
bengok wae nu bengok loba ya. Bengok leungit nu bengek loba. Gerdog eueuh ayeuna cingar udang. Silih udang. Obat. Ieu alam hejo lemok dang daunan rajegna tatangkalan curcor cai nu harerang teges teu aya ngan ukur dina ucapan wungkul. Endahna dengan ukur dina carita tapi kanyataanana gunung-gunul pasir bulistir kanza. Eta cai di kota pinuku limbah. Waduh. Dek disebut iman kumaha. Alam geus mung deui bersahabat jeung urang. Alah. Ampun. Pena stiker sayang tau nampar. Ya inggih. Barang anoman perpancana sutan nuju ngalamun nyaeta prihatin ningali alam. Ai. Naon bulan? Naon ieu teh kaayaan teh kieu. Sumohon bulan. Nyaeta karena anu dibalangkeun ti astina ragrag di payunan anoman perpancana sutan. Kaget tenera. Kaget bakal kiri-kiri lagi tenera. Ya, tinggal. Ya. Dulu itu aya jelema ragrag. Ya, daya nama beda. Baheula mah nu ragrag teh kadu atawa nangkain mah jelema kan sa. Wah, sugan teh kalapa. Ulu. Eta mah jelema. Ieu pakaianna ieu pejabat ieu. Pakai kerajanan nama beda. Jelema gedean ieu. Dina kerahna beda. Wah, kitu ieu jelema tukang korupsi ieu. Atawa aya nu ngahianat meureun teh mah. Atawa aya nu ngahianat meureun kan sa. Da geus murah geuningan ayeuna mah nyawa jelema teh kan sa. Jiwa jelema teh geus murah ulah. Padahal aduh eta dina katerangan unga kiai unga ajengan nepi-nepikeun nepi ka teu didenge. Hare-harenya Aya hukum kisos mun geuning. Wah, kumaha hukum kisos? Setiap urang maehan pasti bakal anu maehan deui. Oh eta. Geuning aya anu maehan teu kapangi. Cuk saha. Tadi si Harun maehan si Junaid nepi ka ayeuna teu kapangi. Ulah kitu. Dina rukun iman aya percaya ka poe akhir. Sakabeh pagawean bakal aya akhirna kanza. Subuhun eta oge. Cenah urang ayeuna maehan batur urang teu kapangih ngeunah-ngeunah. Kapan wong tua gawe wiwitan wong nom dar malakoni sing saha kolot anu nyeun kagorengan anak incu anu bakal tigubrak kana jurang katunggaraan. Lamun urang teu pangih ayeuna anak incu urang bakal aya nu maehan batur kanza. Kahartos upami kitu mah duka atuh upami kitu mah. Teu hararayang teuing. Nu mah tah ai kaula kudu maehan jelema mah teu hararayang teuing. Cuk Haji Udung geuning. Udung. Ditawaran teh hararayang teuing. Tapi aya keneh nyawana we teh. Ari nap-napan eta mah aya kurang tuh. Masih ada napasnya. Iya. Kan cuman soca yang Masih ada napasnya empes-empesan. kan soca sudah lingkup. cuman sotanya Cik. unggul lah. Cuman sonyawang Manawi ieu Manawi ieu jami teu acan pastina. jantungnya masih ada. Ada gedung Manawi aya pitulung pangeran da kaula oge ukur merdi. Karena asihna Gusti menta kana murahna nu kagungan. Dedeheus
karena kodrat irodat anjeuna karena pitulung anjeuna karena izin anjeuna muga-muga ieu jalmi dikersakeun teu sakara-kara damang we sapertos bahara-bahari eta ulah nyangakeun kanu ngapi ngajaringna singkahkeun ka nyerina kanyarina ketat datangkeun sageurna bageurna tatuna singkahkeun inget aing aya di mandian ku kolot baheula kumaha gitu yu cenah urang bongbong nyebutna teh bongbong teh hartina kosongkeun jiwa maneh tina sirik pidik jahil kaniaya istri panas tering teh ka bawah bari di banjur teh geuningan singkahkeun nu bedegongna datangkeun nu bageurna singkahkeun nu ogona datang solehna jauhkeun basangkana deketkeun rizkina jauhkeun basangkana deketkeun rezekina kitu kolot baheula mungkin nya tapi aya deui di manian kitu dijampean kalau bawang mah kalah taku kalah kabeuki jadi bangsat kanya teh jampe di mati budak saha ce waras tu makaring jati-jati tu makaring waras ulia damang anoman perbansana suta di jiabah sapaneja iya adipati karna damang teu sakara-kara sendiri yang merbangun nyimpen sareng ngalimuran ya kaya nyimpen sareng sakena di mana ieu kulabet aya di leuweung sobi kulan laras eta kulan di leuweung luang limu aduh kadieu kasep moana naon nya kadieu jalu kadieu bageun kaula tita tadi meredih ka asihna Gusti menta kana murah dan moal kawasa supaya cager deui geuning dijabah ya kadieu kasep kadieu jalu aya monyet bisa ngomong araraneh beda deui mangga kadieu sakedap Gusti ieu tanda-tanda keagungan pangeran sumohon di mana wae keur kumaha wae di mana wae keur kumaha wae teu oleh nyarengan ulas asihna sumohon heh gimana hong nun kisila saha panjenengan teh meuna eta basa jelema mah jarang nu kieu ieu bahasa teh ku monyet aduh ari monyet sopan santuna ari si karsa ka urang upami di persanten ngaran kaula teh karna saha mena karna teu aya terasna sugan karna sutisna henteu kata bakar nabi sugan atarapi karna di henteu karna wungkul karna leras di mana mena kaula teh ti Awangga itu geni oh negara Awangga teu pina leres ke kasep hakim netepkeun naon rupaha kejadian teu bisa jadi tanpa sabab laras naon margina anjeun teh geuningan ti luhur ragrag teh nah ieu teh kacanak angin atawa aya nu ngarogahala oh kaula teh salarosna mah rengse kopi galan pati mung eleh panginten eleh dialungkeun kaseret gajate halus rumasaan ieu jelema teh da biasana mah sanajan eleh oge tetep ngaku meunang nu sombong cenatna kahoyong gitu patelak sareng saha mena jeung hiji buta sakti mandraguna eta buta teh kapercayaanna Raja Astina
kakasina teh Durgala Denta. Dah. Tah. Awak pakai gumujeng sepuh. Kukupingan teh sakti mandraguna. Sakti eta buta teh. Wah, sanes pitan ini Ayeuna teh eta buta teh jadi kepercayaan anak Prabu Suyudana Raja Astina. jadi herder eta. Oh, jadi herder Raja Astina. Laras Durgala Denta kakasina teu pino. Kayak dupi salira teh saha ieu teh? Nah, ieu teh makhluk monyet salira teh laras monyet dan kieu mah. bentuk itu Da sanes oplet kaula mah. Atuh kena seuri. sangka bajai Sanes bajai. Sanes bajar bajuri. Salira teh monyet. Tiasa sasauran. Ya diajar wes. Di mana? Kaula teh tinya ti Palitongo. Di Leuweung Kenalisada. Leuweung Kenalisada. Iya. Arah jeung ka Cermai kadinya. Bade ka mana? Biasa we nuju ngatro Aden. Luntang lantung. Luntang lantung. Kekayaan Ningal kaendahan alam. Laras ngitung lemur milangan kori Gitu ngitung lemur milangan kori. tepuguh di Jogja Hanteu puguh di jugjug. Balik deui atuh. Sungohon gitu ya bolak-balik. cicing teh itu nu we monyet Bade angkat ka mana salira teh? Ai tadi nama kaula teh bade ka Irak. Bade ka Irak ngan dipikir-pikir dulur teu boga nu waweuh mending teu tulusnya di dieu cicing. Sieun katahan cara beri gitu. Kawan lieur monyet teh. monyet deh Hihihi. Sieun katahan Ayo maju Katsarios di kampung nyingkur sisi gunung anu kasebat kampung Tumaritis Desa Tegagorowong Kacamatan Tegabuleut. Laras kalurahan ujung panggang. nyaeta padumukan Semar Badranaya. Kulan wah. Kadil kitu ka Akang Ilaing Ucu. Oh mangga, gua mangga. Batur urang kasitu ngelaritain nu herang batur urang bersatu ngabangun negara urang merenung karungan katina ketatangsa lempuk dukung sauyunan ngetaka budaya Sunda. Ayaku nikmat Ucu. Seni teh eta di jiwaan mo. Ujang. Sagala rupa pasoalan oge urang teh kudu menyenangkeun diri. Kan tenan eta Tapi disagede ngenyenangkeun diri teh balarea oge kudu senang kudu suka. suka senang bari takwa Nya Cuk. sumber. Uwa nepangan pamiarsa dina tengah wengi ieu. Melalui TPI Etang-etang ngagugahkeun we atuh supaya urang kersa tahajudnya Cuk. sumohon urang teh samemengantosan Ulah kalalanyoan sabab urang teh hiji waktu bakal pinanggih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawanya maot pingaraneunana toh. sadayana ge bakal Sama cenah ke urang teh ditu teh bakal ditimbang Ujang. ditimbang dalares uak kulang Lamun berat karena dosa digubrakkeun ka neraka. Tuh.
lamun berat karena bener asup kasawarga tah mending ditimang di ditu nah mending nimang maneh ti ayeuna cek peraosan mah mending nimang maneh ayeuna wa mending nimang maneh ti ayeuna ngalakukeun naon dosa ka tukang gewa ti ayeuna kahareupeng beratan ku kahadean nya kasayan wa bener supaya terugi gitu ngarah salamet yuk urang saling wasiatan laras abeh urang hirup henteu rugi teruga wa demi wansi manusia bakal pinanggih jeung karugian nu kumaha nu marugi angin jalma anu iman jeung amal soleh oge anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku kasobaran tah eta wa mudah-mudahan we kalebet golongan eta aing ngaran-ngaran sobar teh lain ditampilin kudu cicing ditajongkur morongkot digebuk kudu murungkut sanes aing ngaran-ngaran sobar teh kudu bisa mertahankeun kana sagara pasoalan anu sakirana mata ngarugikeun kana diri beh dituna ka nagara jeung ka bangsa jajak eta wa eta wa lah wabadi tapi bisa tuh sumohon nu matak ulah wakasuka seuri muncan nyaho jati diri eta panggihkeun heula sedengkeun dina zaman kiwari urang teh loba teuing nempok keluar loba teuing kaluar nempona wa teh tempat teuing ka padahal cekolot paheula ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket kira raketan nu deukeut kira deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang gerak-gerak gerak pangihan ciri nah satangtung diri ta eta ulah kan nuduh kanu jauh teh mah sabab dina wujud urang oge kaahengan pangeran wungkul ih atuh kan tentu man aropa nafsahu teh nya sumohon wa sing sah urang jalma nu geus nyaho ka dirina nyaho ka Gustina apa ka Gusti di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna lain bodoh teh bisa maca meureun tah turun kana tuh kujang makanya sae bulan jadi hartina teh lain bodoh teu bisa maca jeung nulis tapi teu umaku teu umaing teu jumago teu boga rasa ieu aing uyah kidul teu boga rasa ieu aing panggagana eta wa laras tetek sae salilana sumerah pasrah teu aya somong jeung bedego teu aya pangkalang wa kitu tanya oh sae tampi jadi cindekna mah dina wengi ieu teh atuh sabada nonton wayang teh nya supek geura mani diangir diangge babarsih ya wa lain tah ieu mah pantas kitu oh kan benar wa tarimakeun heula kana dosa-dosa anu geus kaalaman pek geura pindah leres ba tina laku lampah salah kanu bener geura niatan sabab innamal amalu biniat sagala rupa amal-amalan teh kumaha niat laras wa disebut hijrah teh eta wa penting kitu taja sae wa katampi babadi teh wa bulan lamun hirup empuk jukung silih bela silih tulung dengan ngate adigung nawiskeun makhluk ya Semar sampurasun uluh aya saha wa saha urang dek nyemah aduh ya kadieu ya aya tamu bangsa naon deuleu itu ayana wah bangsa mana begitu ulang sampai tamamelang sok siang balik sembah kapihatur kahunyuk panjenengan Kangjeng Rama ditarima ya nukuntit tileletik nutur-nutur tilelembut ngaprak kemana-mana abdi teh budak jeung bapak bilih bapak kasinggung kolbu bener kagores sate bilih kagores hate
bilih kabetrik ati kudu jadi anak Jai. kusim kuring muga panjenengan ulah kira ngahapunten ka putra margi abdi nguping keterangan Gusti moal ka hampura ka sim kuring tanpa sim kuring menang hampura ti inu yang di bapak aku berlindung kepada Allah yang aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Semoga Bapak memaklumin, memaafkan kesalahan Ananda. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkatiku dan melindungi kita semua. Tuh, jadi segala rupa persoalan hidup di dunia aja. Sama datang Gusti mau ka hampura ka eta jelema. Upama eta jelema tanpa menang hampura ti inungna jeung ti bapana gitu saja. halus tapi bener mau engget Naon sabab dina lebah dieu keur manusia nu hirup dalam dunia nya cu. Atuh gua teh nepangan. Nah, saya ngelelewe aing atuh. Aing suka derek bener pikiran anak. Aya tamu, Pak. Heeh. Nige. Darat. Aya tamu Bapak. Heeh, ya. Nige. Iya. Yang tidak dikenal. Ayo juga ada yang tiga berus. Ya moal atuh. Bibirna juga teh kitu. Sili ome anjing batur nu salah dari pitutur nanti pas pada nyatu di yang atin antar takabur Naon ieu teh margenah-genah teuing. Di tempat ieu karang nunggal ieu teh. Ulah kaget we ieu kedatangan urang. Ih sawios mangga. Bade tumaros dupi kampung tumaritis teh leres ieu Bapak. Sumuhun nun. Leres sumuhun. Nuhun atuh. Ditepangkeun yang pribumi. Dupi salira teh saha ngaranna? Upami di persanten Masim Kuring teh Ki Sabda Palon. Ki Sabda Palon. Leres. Atanapi Semar. Saha? Semar. Loh, luas euy. Neneh nama Semar. Sumuhun. Aya eta anu tukang pun anak ieu teh. Abdi Komar sih. Cepot sanes Komarna sia teh. Sama bodoh ai katamu teh. Ai itu nu tukang. Abdi Parto. Aduh. Anu sok dina bala-bala. Anu sok dina bala-bala. Ai bala-bala nglaba kitu nya sia teh. Jual kitu pistol teh. Benar itu Semar. Sumuhun.
pangi ngaran Semar eta geus pangi eta ngaran Semar geus pangi nah euy kawas nu atoh papangi jeung bapak dewek teh borek lagi jika nu bunga boga hutang teu sugan nginjem duit ka bangkrut nah sapertos nu atoh kulan penak sareng pun bapak teh ih lain atoh deui bogoheun meureun bisa jadi meureun uluh maksana naon atarapi bade dudukun bade tataros digana mah pan ieu teh paranormal kulan tuh geuning dina pantau lambangna ge Semar ngan boga hutang teu mayar itu ieu teh sumuhun salaresna mah lain atoh deui kaula teh neangan ti tadina nanyakeun mana nanyakeun ka jelema geuning sohor maneh teh Mar kemana-mana tidak ada teu bireuk tu kaitu kakainya ti parapatan ngetan berasa cenah kadinya kitu maksana okiu Mar sabenerna mah sumuhun kaula teh boga nagara ngan eta nagara teh dina waktu ayeuna teh keur kaserang ku rupa-rupa kajadian bancang pakewu harengheng ku dedengean leras nya ceuk degerek dudukun nyebarna mah menta ubar meureun nya ubaran nu gering nyebarna mah kamari mati atuh da bapak dewek mah euy kamari rea kamari ge aya nu gering utah getih getih pada ubaran minta dimanian ku bapak ayeuna dimanian isuk maot lain batur-batur teuing jelakeun kolot nah ieu mah anak-anakan nanti dinya nyebarna mah kan meureun tadi dinya nyebarna mah ka sohorna teh tak pada ngajung itu nu bersin kamari tatama ka bapak teh nya naon gering bersin tatama lain jelema bersin di dieu maksudna mah lain eta aing mah ini teu ngalalar titing sia kudu terarah lamun ngabodor buku judulna teh buku judul saya teh nyari ai ka batur mah bisa buku nyari tak nu bersin dah menang bejati nu benang dipercaya sumuhun bisa waluya nagara bahara-bahari sumuhun asa di alun-alun eta nagara teh kudu ngaruang utek jelema waduh kudu ngaruang otak jelema hei teu salah utek naon sih boa utek cepot amit disikat sia kuing sarua nyebak lu bicara macam-macam lu jika nu geus mung babarengan emangnya gua itu kepala sapi atau kepala marmot atau kepala marmot tak itu utek jelema leres kedah di ruang ya tapi teu sakawayah jelema saha ainu kapenta teh utek Semar Badranaya ulu aya anak acan cicinge tuh tunggu kang koceak lainnya nah di dunia menirupa-rupa kejadian aneka ragam sebutna ge meureun budak merkosa kolot aya nu kolot kekereuweut ka budak yang tengah rasa dosa awewe mesin orok nah ada lalaki jeung lalaki Indomie sok belegug Indomie jauh-jauh saja tak kitu bar
jadi wayah nawe kaula dongkap ka dieu teh hayang sabaraha juta digentian ku kaula ye duit keur turunan anjeun 7 paturunan moal beak asal eta uteuk keur kaula wayahna rek dibongkar ayeuna uluh aya anak nah pira uteuk atuh kanyabikeun Aduh, nya gentil bapak mah ku kue kawas nu lieu sia teh mengker bapana mengker da sim kuring teh aya nu boga tah ieu nyangakeun kapun anak sagala rupi diajar dewasa jak sok tanya ngomong bisa tanggung jawab ai dina seueuhanana mah bisa wae aing mah nya mana teh anakna nya muhun bener muhun ngaranna cepotnya cepot kira-kirana eta uteuk bapa maneh dek dibikeun moal uteuk pun bapa ulan sae dibikeun wah cenah pira nu kitu ngae gitu nya si doraka mah kitu da cicing deh segala rupa ke kudu malah pagedang atuh ngae gitu kan sace cicing lanan daya maksudna segala rupa oge jadi kumaneh dibikeun eta otak sumuhun mung abdi teh aya kaprihatinan digentian hayang sabaraha juta duit ieu teh moal tiasa digentosan ku artos kumaha sim kuring teh mulak peuteui heeh eta peuteui teh nepi ka ayeuna unggal penulan marurag wae jeung hileudan wae deh jeung hileudan wae jeung kolopetong we kabeh peuteui teh tah kitu heeh hanas abdi teh kababaturan dikumpulkeun ngalap peuteui efek datang ke kebun putih teh hiji we geus garing itu nera abdi kababaturan nya kapaksa we abdi teh api-api teh eling digarotong ke rumah sakit gitu terus tah abdi teh tatanya kaditu jeung ka dieu ya bisa cenah peuteui maneh bakal buahan bakal leubeut bakal ngahasilkeun eta peuteui teh tapi ieu teh wayahna dihanapeun akar peuteui teh kudu nuna otak buta enteng atuh kudu nuna otak raksasa enteng ban enteng buta naon anu kumaneh dipentah naha buta dayan naha buta maga nah butati pokoknya mah buta we buta anu notorogan buta notorogan kumaha buta nu teu gablek pucus buta pika sebeleun urang mana gitu buta pika geuleuheun urang mana tanyakeun ngomongna sok ka mana karep teu pika hartieun batur pika pusingan batur ngomong hayang menang sorangan hayang ngomong hayang menang sorangan gede hulu butana teh nya lamun aya kahayang teh ditotorosol dibelaan siku kiri siku kanan urang mana butana ai butana mah tos aya di dieu oh sok atuh ku urang-urang pangdewakeun sae sing tuduhkeun butana mana da namanya teh palih ditu tadi teh ari ayeuna mah pindah ka mana eta goblok nah make deungeur aing dipenta otak kurang ajar sia atuh modar meureun aing ambek
sama tah sarua dewek oge kitu sarua da eueuh bedana atuh ente dengan saya itu sama kan kalau makan garam gimana ya asin saya juga asin sama kan kalau makan gula ya manis saya juga manis tidak pahit tuh kalau tidak makan 3 hari apa namanya lapar saya juga lapar biarpun ente dengan saya beda di mata tapi ada yang samanya di hadapan Allah semua sama rekep deng-deng papak sarua tidak dibeda-beda rasa mah tidak ada perbedaan. Nah mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan didinya geus ngudag ilmu kemanusiaan asan nyaho aing teh nyaho ilmu nu kitu nah belajar dong belajar dikit-dikit di negara saya negara Amarta satu-satunya negara yang punya falsafah adalah negara Amarta yaitu lambang keagungan negara namanya layang Jamus Kalimusada nah itu dia lambang ini bukan hanya teori tidak ditaruh tidak dibikin papaes dituna dina etalase jadi papaes wungku jadi teori wungku tapi wong Amarta dengan kenyataan di situ ada ketuhanan yang Maha Esa di situ ada kemanusiaan di situ ada peri kemanusiaan bukan hanya teori tadi lah badi sok lamun didinya tengenah dek kumaha ayeuna waing di podaran nah tong ngarepotkeun date di podaran ku silaing oge dewek membaka modar emangnya lu kagak takut sama gua ini gua kan besar tidak takut besar masih besar kekuasaan Tuhan daripada kamu tidak takut mati tidak karena akhirnya yang iman yang tidak iman yang kurang ajar yang bagus amalnya semua mati betul? Nah sekarang gimana saya membawa pasukan silakan pasukanmu datang ke sini saya tidak akan lari sampai mati membela orang tuaku tidak takut kurang ajar siap memangnya saya dari dulu kurang ajar coba saya minta diajarkan oleh kamu sampai di mana di luar oke. Balad-baladnya jika tukang silat maneh sapertos tukang usik di rombongan persilatan mana maneh Gajah Putih Sukma Sampurna Gagak Lumayung Cimane Panglipur wah Janji Jono persilatan dipimpin ku Pak Haji Sidik wah beres eta wah kalau begitu sama aja saya juga siapa guru kamu kalau di Jelekong ya Kang Omi Kang Odin percaya nuhunnya tuh sikan prung atulur sok udah mau ngejat lagi
Giri lusilan paingan Kiri Giri hartina gunung Lusi Lusi cacing paingan paingannya tak disangka sarabuk sabarang nyamuk hebat urang dia usik urang dia aduh dan nawa syaha dagoan kurang ajar ayah hiji nonoman anu kakasih Bayu Sutapawana sampun demugi dateng ngarsa Mang Sepot Mang Dawala hapunten ieu udagan kaula sampurasun denawa iya budak kasep yuk aya nonoman gua sapaharan nira wong bagus Bayu Sutapawana ulu ya akang ya budak ngora lu ya anu bade waduh joli sing hareupan eta Kang sahayu dokat mencenges kasep nakeun sin pun adi nembe tepang urang Mang Cepot nembe pisan den saha den teh ngaran kaula teh Bayu Sutapawana Bayu Sutapawana punten di aku adi ku abdi ih sawios nuhun we ai diangkeun mah ngubili agan gengsi boga lanceuk goreng patut aya nu kitu adina beunghar lanceukna sangsara aya aya lanceukna goreng patut adina kasep aya aya lanceukna goreng patut adina goreng patut eta mah turunanana goreng patut tapi da bapana mah goreng patut deh kan kok aya akina berarti kan anakina meureun anu goreng patut teh nya tatanggana goreng dodonges deui geus atuh geus nah ieu teh jarang saudara teh goreng patut salametkeun bapak maneh bisi aya batur-baturna nyulik ngabogohan atos ku si Dawala dijaga Bayu Sutapawana halanira teu salah di mana entong make jeung nyaritakeun ti mana sok urang perang giri gamana perang toya gamana kiri ka mana giri gamana perang sabda saring gunung toya gamana perang sabda saring segara nem pada jiroka permana anak menak tunggal anak menak urang pada yak sapuk ulang tatu adu tulah bertiga aya kitu satria teh dulu capetang gandang teu kagok perlente tara make nya rata-rata jelema anu eta mah demikian saudara-saudara lamat nah begitu saudara-saudara dengan ini kami nah sekianlah nah sanes sama brot itu penginten Bayu Sutapawana naon lamun anjeun ngaganggu Semar jeung kulawarga dina harti nangtang kaula wah nya ieu pembela kaum lemah teh euy wah bener ieu mah satira piningit meureun nya apakon wani marang aku satria ora wani teh ngapaku lanang koe lanang iya pada lenang ieu soknya lain lenang lanang nah ieu teh jelema teh bener ya ayo maju
ke anak Aden Abdi anu syakir keur tagiur susahna ayeuna sumping Aden jadi pitulung gitu seneng duren osok abdi geus sarua pingkeun upami mereka dia nyandak Ayo atuh Allah hebat deui jelema rasakeun syair mu aing ieu Pancasona Penasti kersayang tumampara Ya inggih. ieu satria dijamak dadi Anoman perbansana suta Ulu nah jadi Anoman oh dawala tenang ulu jadi monyet teu itu Walah gening maneh Anoman dek lompat ke mana sih goblok hah walah coba Penasti kersayang tumampara Ya inggih. ieu denawa dijamak ku kakuatan Anoman jadi sukma akmana ieu dasamuka anu ngulayaban Doh. Wow. Benang sia dikelumpat kemana ampunan Roman modar Ayo jago-jago baheula geuning euy Maruncu deui gini. maruncu deui jago-jago baheula Benar Kang. Eta mah. aduh mudah-mudahan ku jalan ieu atuh nya euy sing salamet Amin. nagara jeung bangsana ha Amin Kang. atuh ku ayana tayangan di TPI ieu Laras. etang-etang panglayade ka pamirsa sadayana mudah-mudahan arageung milik Paranjang Yuswa Amin. Amin. nya boh anu nongton di payun ieu sing arageung milik Nya. Paranjang Yuswa atuh sim kuring ti rombongan Giri Harja 3 seueur lepatna geuning ieu teh Oh, dah. tibatan larasna ieu mah etang-etang dog-dog pangrewong we nya Sumohon. etang-etang kulum sonten-sonten